Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah serem ka wali-wali Allah mah serem, sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirup dage. Aya jelema salat cepet jasa Allah Akbar didelegeun mah Gusti Umar disebut salat kiamat sih barang 2 rakaat salat mentana puara ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah hei Aisyah salat kos kitu aya perpentaan loba jasa teu isin sia galak Sidina Umar mah ngomong Haji Pendi mah misalnya kapanggih ku Sidina Umar ditajong geus lain di kieu-kieu deui lain ditajong galak Sidina Umar masyaallah masa hirupna Al Faruq bainal haq wal batil boro-boro deuleu munkarat deuleu salat eueuh itidalan diperhatikeun bae ku Sidina Umar budak salat mah sakjana kajian geus lah Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek Sidina Umar ai digawe saeutik sia ai pentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh wah dipecat sia ka jeung kumaha ge nya ge hampir dipecat teh tah eta takos kitu tah jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah lamun encan loba digawe salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji tuh dibere 100 rakaat teh aing mah samur hirup cek dina moal 20 osok 20 loba teh 10 ya Allah ya mah kuburan poe ka sana ieu mah kuburan poe ieu mah aduh 2 ge hampir hiji 2 ge nah urang geus loba tahajud cakuran sajuz 2 juz mah tah maca sholawat tawa zikir kakarak Gusti cacak Gusti teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum meureun kula ge moal menta ngan kulantaran dititah besi pajar adigung teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba pepete moal loba-loba pementa sakieu naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabakeun pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atau 2-3 mah supaya aya sakusi loba amat tah itu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pang nyomponankeun abdi tentrem ibadah ka Gusti titik beres. Ternyata cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kenging ti Kangjeng Nabi horeng zulmah teh aya 5 poek teh aya 5 macam haju bisa dicaangan make lampu-lampuna 5 poek nomor kahiji hubud dunya teh poek teh mun teu di lampuan teu di caangan abras-abrasan jelema nu mantak main judi hubud dunya haji teu boga cacaang atuh nyasab jelema nu mantak maling lantaran hubud dunya lamun teu di caangan atuh terus we ti mimiti maling sendal jepit maling sendal kulit kabelah ditu nu memaling kulit naon bae maling hubud dunya nu mantak pemerintah korupsi teh hubud dunya nu mantak jelema daek ngabunuh teh hubud dunya abras-abrasan lamun teu dicaangan nu mantak aya caangna wasiraju lahu at-taqwa lampuna jang nyaangan hubud dunya adalah sieun ka Allah sakitu bae sieun ka Allah teh lampu urang dagang hubud dunya ngaranna lamun urang dagang na hubud dunya nimbangna ge nimbangna mun meuli ditambahan mun ngajual dikurangan eta di Lampung eta
di Lampung eta mah haji kos gitu. KTP-na orang pondok. Atuh lamun dagang karung dioplos bae. Masya Allah karim. Eta hukum dunia teh kos gitu. Geus acak-acakan we pokona mah. Dek digawena nyogok, keur digawena loba korupsi. Eta hukum dunia. Masya Allah. Poek teh kos gitu teh. Poek we hukum dunia mah. Termasuk dunia awewe. Lamun aya lalaki geus resep ka awewe atuh poekna kali poek. Geus poeknya sata mah. Atuh aya aturan buruan dijual pakai kawin. Buruan imah lah aya sabaraha meter mah kulantaran urang Karawang Icepan dijual. Eta pan ngaranna poek eta dogos gitu. Pamajikan nu kolotna mah nu di itu biasa tadi tanya-tanya. Poek teu kadeuleu pamajikan teh asa kadal we meureun nya. Inu kadeuleu itu eta hubud dunya teh kos kitu teh. Nah, ieu lampuna sieun ka Allah. Lamun geus sieun ka Allah, dunya mah dunya bae tapi moal daek maling. Dagang mah dagang bae tapi moal daek ngabohong. Digawe mah digawe bae moal korupsi. Dan selanjutnya. Jadi berarti lampuna takwa teh sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun ka Allah, selesai hirup. Geus dibat bae pokona. Hayang supaya sieun ka Allah tanu hese ge. Hayang supaya sieun ka Allah teh hese jasa tah. Teu daek sieun bae ka Allah. Ya urang lamun sieun ka Allah mah pantar kieu mah moal baekeun boga HP. Ya HP mah eta mah pan kikieuan bae kadang-kadang seuri sorangan. Ih aki-aki seserian sorangan tolol teh coba. Eta mah tolol bin goblok sebenarnya mah. Seserian sorangan nu edan tah mah. Eta ngaranna teh sieun ka Allah. Hayu coba. Anu ngabohong napan pugu keur di makula. Ya nu teleponnya na. Iya. Heuh di jalan saya cakna sakedeung deui. Goblok. Sia diem hayu. Atuh eta ngaranna kos kitu teh ya. Teu sieun ka Allah. Masya Allah karim. Tah hayang supaya sieun ka Allah komo geus kolot kumaha tah carana? Abeh mun dagang make aturan syariat jasieun ka Allah. Mun urang digawe di pemerintahan moal korupsi jasieun ka Allah. Mun urang di pabrik sarua bae moal korupsi jasieun ka Allah. Urang kuli sesuai jeung aturan kuli, urang tani sesuai jeung aturan tani, urang jadi kiai ge teu ngajualan ayat. Pan ieu teh lobana mah ngajualan ayat. Taju ka dituna atuh ngaranna ge ngajualan ayat nu halal jadi haram, nu haram jadi halal. Eta kiai, lain di dieu mah pusatna. Ya Allah ya Rabb, lamun urang baheula ngadenge seluruh kiai sadunya ngaharamkeun jual beli anu dua akad berbeda harga kredit ngaranna wabeh ngaharamkeun kok kuari mawanieun kiai teh ngahalalkeun eta berarti kan jual ayat. Lamun baheula urang ngadenge sia ada sia ulah sok nyokot duit bank anakan sia bahaya sia haram teteh menya. Ai onta teu anakan, ai bebek teu anakan, ai duit di bank anakan. Aya ge onta nu anakan mah, bebek nu anakan mah masya teu anakan. Ih kunaon aju kuari duit di bank anakan. Baheula mah sepakat kabeh harap kuari kiai nang tangan. Kok jadi berubah sih? Baheula mah pemimpin teh teu meunang awewe mah ulah sepakat kabeh haram. Moal aya baheula mah nu ngahalalkeun kiai. Adapun jadi jeung teu jadi lain urusan ngan ngahalalkeun moal aya. Ayeuna kiai nang tangan. Teu meunang sote imam salat cenah ge. Aya imam nagara mah teu tenan hayu. Deuk kumaha tah ieu ngaranna kiai jual ayat. Ih, atuh kiai mah ayeuna bisa istighfar tolol. Sia. Nah, ngan jauh diterima jauh nanti istighfarna.
tak eta kuasieun ka Allah teh hese jasa. Masya Allah geus nyaho urang teh ngan ieu cara jang sieun ka Allah nu hese teh eta. Kumaha teh hayang sieun ka Allah? Kudu nganyahokeun atuh zat Allah sifatna, af'alna jeung asma. Urang kudu nganyahokeun sifat nu wajib di Allah, nu mustahil di Allah. Kudu nganyahokeun asma Allah, ke bakal kaharti tina af'al asma jeung sifat kana zat Allah. Pendidikan kos kitu teh moal aya di sakola. Moal aya lain ngaleutikeun ka sakola, jang pendidikan model kos kitu di sakola moal aya. Geus lamun ti leutik sakola bae moal wau ka Allah, kabelah dituna teh sieun ka Allah. Ana teh sieun ka Allah geus siap jadi seuneu neraka. Aya ge pendidikan kos kitu mah di pondok pesantren. Santri-santri teh nya geus waueun ka Allah. Santri atuh waunya nama sebab nu diajina ge atuh bab Allah malulu. Mentek moal daekeun maling santri mah leutik mah kagok cek cenah. Moal daekeun. Tah jadi dimimitian mengenal Allah teh ti leutik keneh supaya engkena ngerenyed sieun ka Allah. Lamun ti leutik dan teu dididik model kos kitu atuh eta timimiti faud terus TK naik terus asad asam up naik terus TK SMA kuliah teu pernah wauh diwauhkeun ka Allah melalui sifatna nu wajib jeung mustahilna. Tah iwati di pondok pesantren mentek aya jelema nu daekeun mondok hiji bae eta teh bisa menaungi sadesa bahkan sakecamatan ku saurang nu mondok sakecamatan jadi tiis iuh ku saurang doang. Oh alhamdulillah di mana emang sia mondok. Ya Allah. Ya takwa tah. Kacaritakeun baheula teh aya jelema di masjid magahan ngaji. Magahan ngaji nu pohara magahanana lantaran bisa meureun ngajina. Jol bae aya santri kadija ngadengekeun. Barang ngadengekeun sapoe dua poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu meredahan lapar ceknya hari ieu bae dieusian tapi beuteung teu dieusian remeng-remeng dadeleuhan ceknya remeng-remeng di jalan ceknya ieu mah jang meuli teu boga duit ndek digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah ndek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti ndek maling mah haji santri ya cerita santri geus terdorong ku lapar teu kuat kaluarnya nanti masjid naik ka luhur genteng barang dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu sajid di deuleu deui eueuh pindah deui pasuka tilu ayatna diturub saji bangunna ieu mah kadaharan jagana turun nyana ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun masya Allah hararangeut daging aya kemudian tu lauk aya kemudian terong aya terong bantep mulai cokot kunya begitu dicokot dek dihuapeun nyana inget masya Allah naon hartina aing ngaji ja aing teh pan dideuleukeun di teh ku Gusti Allah meureun ja aya keneh tanaga
mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedangkeun hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui. Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol dek rencana ke Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman. Tiba-tiba setengah genap nyana kekeleyengan pingsan bawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit geus teu aya di jalan meureun maotna. Jam 5 masih ngobrol. Di can puguh ya datang ke isuk. Atuh seumur mah ditebakna ku atuh. Nya almarhumah ge sehat. Umurna ngora keneh, tapi pan nu apal. Nah, eta si santri teh ngahulang manya aing maling cek nyana. Lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna, aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling. Sieun aing ka Gusti Allah ku siksana. Tah, aing ngaji mah pan geunah. Ngaji bapan geunah. Coba lamun teu ngaji, keluar ti masjid, mana nu mejeuna ieu? Sendal kulit mantep ya. Tadi kiai bangun make sendal kulit. Nu kiai pan dicokot. Nu hendak nyokot nu kiai mah kiai marah ceuk nya. Moal lah mantep asal ka masjid korban sendal hiji. Asal ka masjid sendal hiji kapanggih nu malingna ge atuh si ieu deui bae. Tah. Terjadi nyana. Tutup gendai terus saja keluar ke masjid kieu bae masyaallah. Jadinya ninggalkeun maksiat bentukna maling padahal dalam keadaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah. Sakitu ditanya ku guruna, "Ceng, mana bangunan leuleuskeun amat?" Kade tiuk di dia. Orang mana? Orang anu geus kawin danjan. Ih, cak hatena aing hayang dahar tanya kawin. Jauh amat sih kiai. Atuh encan cekeun. Encan teh emang teu hayang apa can laku. Kumaha mama bae lah. Disebut laku jaya beungetan pula. Itu beungeut mah beungeut bae ngan lamun dibawa ka solear 12 lazim ieu mah. Ngan buntutan doang. Ceng sia bener can kawin encan. Nah ieu mah kieu kadeuleuh ku mama jang geus pantes kawin, daek teu kawin. Atuh aya ditanya kawin ka kula mah pasti daek, jeung kula mah normal. Bari nyekelan beuteung we nya, aing sebenarnya lapar sekan. Kudaon ditanya kawin, emang awewe na mana cek ieu. Lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awena. Panggil awena pake cadar. Teu kadeuleu. Punyana dileuk bae si cadar sakeuna. Nipun teh ieu. Besi ieu lain karena Allah make cadarna. Barang dibuka orang irung ka mana, bibir ka mana. Besi kitu doang. Bagus bae make cadar. Inget gak Habib Lutfi bae aya awewe tiluan gak Habib Lutfi make cadar. Dicarekan gua Habib Lutfi, lain dicarekan naonna maksudna ari beungeut di cadaran tapi ternyata ai ulin ka pantai, ulin ka pasar, ka mall. Atuh maning nyadaran hate di cadaran. Sanajan beungeut teu make cadar tapi mun diajak ka pantai embung mending eta. Mun diajak ka mall embung, kunaon sia embung? Atuh teu boga duit aing ka mall. Tah hebat awewe nu kitu. Daripada make cadar diajak ka mamana, wow malah ngajakan ka salakina, Kak. Sekali-sekali kita ke pantai. Cek salakina tuh di Palu ge tsunami. Ya, ulah sieun ka tsunami. Mah ya waktu-waktu udah tsunami mah. Tepen awewe blon eta kos gitu. Hebat memakai cadaran teh tapi ditanya ku urang diajak neng urang ke pantai. Ulah, Kak. Pantai mah paranti maksiat. Wah. Hebat tah eta. Neng kurang balanja ka mall lah cukup di dijabae dihareupeun imah
teu kudu ka mall-mall mahal Kak. Bener ge urang boga duit mah aing pake ngabangun majelis Kak. Ulah sok dihambur-hambur ka duit mah urang mah make baju nu 50.000 bae, ulah sok baju 500 sajuta kitu dan naonan Kang geus teu kudu di mall-mall. Tiis takan hate. Ngeunaheun tuh sia bang semua aya bae. Suuzon. Karasa kumpa majikan nyana meureunnya. Ya Allah. Tiis kana hatena ya Allah ya Rabbi. Kak, ai kakak ieu bangona puyangan amat geura ku kakak keur ngabangun pondok ya ju. Atupan kurang duit da kakak-kakak teh gadoan can ka polester. Masya Allah ai kakak kos boga pamajikan saha bae. Ieu pan emas nang meulikeun kakap tah jual. Ieu tah jual tah Kak tah. Ieu mah dipamerkeun di dieu lain pameran jang sasa. Ieu mah keur salagi teu butuh. Ai butuh mah ayo jualan jang naon kula make ieu ai pondok teu anggeus. Ayo teh jualan geus kabeh ke gantian. Ngeunaheun gadengna tah urang boga pemajikan kos kitu. Ieu mah pondok teu anggeus bat. Haju duit teu boga, ai praktek tah prak. Urang ngomongan pemajikan, "Ongkorong jual bae heula." Can puguh. Kabayar. Guys, ini maning pepegatan. Asana galedeg sing cileger. Tah. Icak mama teh cak bawa. Neng ka dieu, datang. Ieu masalah. Dek nanya bae, Neng. Ieu daek teu ka lalaki. Itu insyaallah abdi mandek nurut bae. Cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna haju pamajik salakina maot jadi irang da ta ieu karunya geus aya imah kemudian nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah cek insyaallah dek ulah cek kita tegis haju langsung neangan saksi dua TCC langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jaya mah nuku aing dek dipaling teh cek aing dek paling kadaharan ka dieu orang ieu jelema Masya Allah nyana gedeg-degan we hadena aing teh jadi maling cek yana aduh asup ka dieu nyana luak lieu geus teu salah cek yana turup saja nu ku aing diangkat ke ieu cek yana ieu bener ya pas tah eta kunaon eta nah tadina takwa ka Allah cek Kangjeng Nabi saha jelema anu tepati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tadina mah kan manehna nek maling kulantaran teu jadi malingna ditanya ittiqallah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairon minu nu leuwih bagus. Masya Allah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi sebut tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun kanyan imahna tuh tinggal ngesian nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah ta eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah subhanahu wa ta'ala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus sok lagi urang diajak ku babaturan urang nonton orkes yuk ayo guys datang ke jalan moal aing moal kunaon sieun ka Allah aing kos kieu ge aing teh santri kos kieu ge aing aya imanan mun sanajan lain santri aing sieun sabaraha sih kaindahanna leuwih duan sabaraha sih kanikmatan ngadengekeun musik gas aing mah sieun ka Allah beuh eta jelema moal kebal ge bae kerja jelema sugih sebabna ninggalkeunna karena Allah
tanya sih kunaon itu mau nonton orkes mau nonton biduan sieun aing mah ka Allah bu aing mah kekarak ngadenge sia ngomong kos gitu kalau loba omong tanya ka Haji Pendik Haji emang kunaon teu nonton orkes aing teu boga duit tolol boga duit aing nonton lain deui tah kos kitu mah lain deui tah mah na ieu ninggalkeun maksiatna teh lillahi ta'ala ittaqa Allah sieun ka Allah ta eta teh diaji cacaang bahkan bakal dibere leuwih bagus dah ulah ditanyakeun Allah nu bakal mere nah hubud dunya poek lampu nu nyaanganana sieun ka Allah Masya Allah kan nomor kaduana zambu dosa eta poek ulang lamun berdosa poek cacaangna adalah tobat ka Gusti Allah lamun urang maksiat jeung eueuh nu sepiti maksiat ai manusia mah jalain malaikat jalain setan urang kos malaikat henteu kos setan mah asana aya nu jelas mah urang mah baena-baena nah ieu teh urang berdosa pastilah manusia mah ngan aya jalan jang ngabersihanana ialah tobat ka Gusti Allah lamun jelema bisa tobat ka Gusti Allah geus selesai kajenting nyundul dosa ka langit nyundul iman nyundul atuh dosa-dosa kakarak sakengkeongan mah teh dianggap ieu mah nyundul ka langit tapi urang tobat ka Allah haju ditarima selesai Masya Allah kan geus lobakeun maca istighfar ka Gusti Allah nya astagfirullahalazim wa atubu ilaih eta cacaang tah asa ulang maca eta bray astagfirullahalazim wa atubu ilaih bray astagfirullahalazim wa atubu ilaih bray ulah kurang sampai sabeting 70 kali 70 kali teh ulah kurang bagi 5 waktu berarti 70 bagi 5 sabarang Haji 350 ya Allah ieu kumaha ieu mah Gusti masa 70 dibagi 5 350 heran nih ngaloba painganan dagangna bangkrut atuh ieu hitunganana Masya Allah eta 70 bagi eta keur minimal astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi ayo istighfaran ku urang tujukeun ka hiji-hijina anggota urang mata astagfirullahaladzim Gusti mata abdi ti mimiti bentak ka zuhur ka asar ka magrib datang ka ayeuna ieu urang nu sarete tah meureunnanan ieu mata teh loba jasa dedeleuan pake neuleu nu dilarang ku Gusti sibaran kurang memesare astagfirullahalazim wa atubu ilaihi kitu kene ceuli ya Allah ya Rabb Gusti ti mimiti hudang abdi terus datang ka isuk-isuk zuhur asar datang ka ayeuna loba meureunnanan ieu nu ku abdi kadenge nu dilarang ku Gusti irung sungut leungeun dan sebagainya istighfaran urang memeh sare teh beusi teu hudang deui beusi teu hudang deui loba jasa anu salakina blek sare ih cenah ka haji eta teu hudang-hudang subuh ge dihudangkeun ku majikan isuk-isuk oyang kabeh maot berarti oyang kabeh oyang tah eta kan kos kitu tah mantak urang loba inget ka Gusti Allah istighfar nomor katiluna poek teh al qabru kuburan teh poek teu kumaha poek batuh bayangkeun ngan sakadar jang awak doang aju make tataban ya Allah ya Rabb anu urang teh ngabanggakeun beungeut urang dipoles beungeut 2 jam di hareupeun kaca ge kikian miti dibersihan aju dipoles aju dihideungan heulana aju beureum aju koneng keluar kos barong menangnya saya capek jadi kebanggaan isuk pageto asup ka kuburan bukakeun
tempelkan karena tanah cina ieu mah jenderal jenderal tinggal jenderal, cina ieu mah kapten tinggal kapten, cina ieu presiden tinggal presiden, tempelkan. Cina ieu mah kiai komo kiai bebaskeun habak, tempelkan. Cina ieu mah pedagang karung, pedagang karung mah maningan ge maningan memeh ku malaikat ku urang gedrug-gedrugan gitu. Tempelkeun banget, masya Allah karim. Tesaha, tatabanan, tek, bet, korlak. Ya Allah ya Rabbi, bayangkeun ku urang, renungkeun ku urang, bakal jasa urang. Ku ari mah urang ngahadiran nguburkeun teh batur, hadiran batur deui, tahlil batur deui, ilaruhi anu, satu saat ilaruhi Haji Sufendi. Jawab teu kaji ku kumaha bakal. Hayu renungkeun ku urang bakal urang. Dek teu kumaha poekna atuh jasa pira jero kubur. Mantak cek Sidina Abu Bakar Siddiq nomor katilu poek teh al-qabru kubur beres talqin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Talqin deh talqin. Mait kan yang harap ngulon nu talqinna yang harap ngetan, nu mantak yang harap ngetan kan mapatahan abeh paharep-harep secara aklina abeh paharep-harep nyana yang harap ngulon urang disiraheunana berarti yang harap ngetan beres mapatahan doa ai doa mah urang sarua nyarep ngulon sebab Baitullah na aya di kulon Abdolna tah kos kitu besi bertanya-tanya kunaon sih cenah kiai aya nalkinan osok kitu naon ngaranna nya hareup ngetan maitna ngulon kan keur mapatahan tuh hiji diu sebab di jerona ngedeng ari masyarakat anu penghadir nangtu seperti eta lah Imam Subki nyaritakeun ketika dibacakeun talqin sakumaha tadi hayyun daimul la yamutu biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Udang mait nyekel tadi cak Haji Pendi oh pae aing pae aing oh bentar jekel tadi tataba orang bakal seperti itu. Ya Haji Sufendi nyadakan kieu oh kadenge tah urang di jero kubur nulangkeun di luhur kadenge urang mah ayana di alam mulki jana di alam barzah kadenge maha kawasa Allah mun pada urang hirup bahkan teu kadenge tapi lantaran beda alam arwah kadenge mun teu percaya pae ge ya Allah ya Haji Sufendi uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wahiyya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah langsung hudang cik Imam Subki udah memperhatikan wahiyya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam alana fi atbaqi zara wa baina asakiril mauta fa idza ja'aka al malakani al muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yubzi'ak wa la yuribak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla wa idza salaka man rabbuka wa man nabiyuka dan selanjutnya diperhatikan tak eta talqin
Masya Allah poek kuburan ieu nyaritakeun poek pasti poek kajen kukumaha dek di mana-mana nang cacaang atuh tapi horenganan aya bakal nunya angan teh wasrajulahu bila ilaha illallah lampuna nunya angan karena poe kuburan dengan membaca la ilaha illallah takir di dunia nak sering maca la ilaha illallah minimal mata sholat tilu minimal tilu tekaburu-kaburu amat bari lempang lah dari lempang guys assalamualaikum nah batur mah wiridan aing geus keluar bari make sendal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres geus sia ngan tilu loba omong geus tilu ge cak kiai caang bakalna geus aing mah nurut ka kiai caang ngan metetet gitu mun cara lampu mah lampu nomor sabaraha kan sabaraha watt mah haji 5 watt tabung teh haji bakal 5 watt atuh masa aing nonton TV berjam-jam kieu aing zikir tilu bae ge bangun teu kuateun jang nyaangan kuburan urang Masya Allah karim caang bakal laku la ilaha illallah mana deui nu nyaangan kuburan tahajud saat batur lelap berang teh capek nuka kantor nuka pasar nuka ladang dan lain-lain berbagai kegiatan ke pabrik lelap nyana sare tapi di tengah-tengah lelap na batur sare orang kuda mandi wudu tahajud batur kere orang tahajud sholli sunat tahajud Allah eta bakal nyangan kuburan ya itu buka kaisin bolon ada tahajud tante tahajud jangan kuburan Masya Allah eta teh saat-saat batur tengah peuting sare poho ka Allah urang inget ka Allah geus puguh maca la ilaha illallah tahajud kagebrai caang di jero kuburan teh caang jeung loba batur ulah disangka sepi di kojol kubur teh wah loba jasa loba babaturan rame alamatan mall ditanya kurang ke iya saya kasep amat kula nu salat 5 waktu teh Masya Allah iya nu iya ih kula teh ieu teh puasa ya Allah ya Rabbi iya nu iya kasep amat kula haji iya nu iya abdi mah zakat ya Allah karumpul kabeh iya mah saha main serang amat abdi tahajud cek eta teh tanunya angan ayeuna teh abdi tahajud anu ieu abdi duha ya Allah ayo ieu abdi jariyah karumpul kabeh mengelilingi urang pas aja pengen di Aisyah saha jore amat ieu pan kula anu dagang ngabohong teh jadi kula awas ya iya bapak pan serem amat atuh pan Mang Haji meuli karung di pabrik teh pantah aya duitna mah sakitu hayang menang barang sakitu ya otomatis pan kerjasama jeung satpam ulah kaganggu sia ulah kasinggung maksudna tuh kitu mah kitu bae heulana eta jadi batur di jero ya Allah ya Rabbi geus puguh meureun polisi mah anu nyana penegak hukum tapi nabrak hukum geus boga babaturana bauna luar biasa ya Allah ya Rabbi komo kiai nu ngajual belikeun ayat malah geus cilaka luar biasa bakal babaturan kos karar itu di jero cak aja pengen pan unu kasepan atuh ya man cak jana tuh manggih kasep di mana pan aing salat teh hayang kalem ku tetangga sia mah tuh ya Allah ya Rabbi terjadi karena rasep teh Masya Allah bahkan aya nu geus kieu bae tah eta naon eta pamonggol jangan tuh jangan bongol sia kieu amal ya Allah ya Rabb renungkeun ku urang-urang bakal maot sementara amal bakal bermunculan mengelilingi urang bagus kadeuleu bagusna karasa ku urang nikmatna di jero kubur jore amal urang
bakal kapanggih di jero kubur ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Ieu di jero kubur geus kapanggih urang. Masyaallah karim mantak. Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir lantaran naon? Lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna. Begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu man rabbuka. Tuh dia tanya cik masak malaikat man rabbuka sambarangan cek Imam Sibaweh ih cek malaikat ini kakarak mangi jelema ditanya kos kajet tidur kali awas yang untuk bisa jawab man rabbuka dia man kalimah naon man jipan malaikat bantu mondo atuh bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula nanya kumaha nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon atuh lain dijawab Gusti abdi mah bantu mondo geus amankeun hamba aing nu kos kitu datang deui malaikat nanya deui sia henteu aman coba eta Masya Allah karim kunaon eta bisa berani kos gitu lantaran di sekelilingna tuh tersambarangan coba Haji Pendi misalnya ya ditanya man rabbuka man kalimah naon sih ya goblok punya tanya ke aing emang teu nyaho sia dipiteskeun ku aing sia atunya na ge neuleukeun jana ge ulah saman-mana nya nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana tah iya jadi malaikat ya tuh gempeur ih ka Sidina Umar mapan komo Sidina Umar mah cek malaikat isi tanya tah ulah aing sieun kulantaran tugas bebeja heula pan malaikat ge mun kana Umar punten naon kulantaran kula mah tugas ieu ditananya rek tanya aing waduh serem ka wali-wali Allah mah serem sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirupna ge aya jelema salat teh cepet jasa Allahu Akbar di delegeun mah Gusti Umar disebut salat kiamat sih barang 2 rakaat salat mentana poare ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah hei ai sia salat kos kitu ai pepentahan loba jasa teu isin sia galak si dia Umar mah komo Haji Pendi mah misalna kapanggih Gusti Umar ditajong geus lain di kieu-kieu deui lain ditajong galak si Umar masyaallah masa hirupna al faruq bainal haq wal batil boro-boro deuleu munkarat neuleu salat eueuh itidalan diperhatikeun bae Gusti Umar si budak salat mah cek kajian geus lah Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek si Umar ai digawe saeutik sia ai pentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh wah dipecat sia kajian kumaha ge nya ge hampir dipecat teh tah eta tah kos kitu tah jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah lamun encan loba digawe salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji tuh dibere 100 rakaat teh aing mah samur hirup cek dina moal 20 asok 20 loba teh 10 ya Allah ya mah kuburan poe ka sana ieu mah kuburan poe gimana aduh 2 ge hampir hiji 2 ge nah urang geus loba tahajud cakuran sajuz 2 juz mah tah maca sholawat tawa zikir kakarak Gusti cacak Gusti teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum meureun kula ge moal menta dan kulantaran dititah besi pajar adigung teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba pepeta moal loba-loba pementa sakieu bae naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabakeun pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atau 2-3 supaya aya
sekusi loba amat. Tah itu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pangnyumponankeun abeh tentrem ibadah ka Gusti titik beres. Ieu mah ayo salat 2 rakaat. Ayo minta doa geus kaluhur deui, kahandap deui, can geusan keneh bae. Sesugan teh geus naik deui kaluhur. Masya Allah isi minta pohara amat hizib nasor di bawah hizib nasor. Turun deui. Hizib ripai tambah deui. Cak masyarakat, woi. Sia dek kira eureuna ieu ngadoa. Loba-loba. Leuy mah balikan deui horenganan. Kubur teh poek masya Allah wasiraju lahu la ilaha illallah jeung tahajud. Bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis. Urang nanya ka malaikat isi tiis amat. Oh ieu teh sodakoh mah sodakoh naon? Kipas teh nu di masjid masya Allah. Bu, mun harita kula meureun sodaqah aset tiis jasa makana aya Haji Fendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid dibalikeun batur mah sodaqah kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan atuh panas. Bari ge loba di kamarna kipas ambal aya tak ieu tiis sodaqah ka fakir miskin tiis. Sebab naon pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas. Waalaikumsalam hukum sanan sia. Aduh kula encan dahar geus 2 poe. Sanunita tuh. Jadi bebloon. Kuku batur lapar sanunita tek galedeg sia. Cek nyana aing ka dinya lain ditulungan sanunita. Ai deui tah isuk mah datang. Waalaikumsalam. Enon mah cek Haji Pendi teh. Kula lapar di kamar. Dengekeun. Jelema mah kudu daek digawe. Sebab lamun teu digawe teh buktina sia lapar takos gitu. Makana digawe. Pan jelema kos kitu mah lain butuh ceramah. Butuh ge sangu. Nyana indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan. Ieu potonganna tolol. Coba ge ka Haji Khair. Waalaikumsalam. Naon? Kula lapar ti kamari. Cukup teh saboboko. Sabara urang sia. Ieu teh saboboko tah. Tanya lauk-lauk nata tah. Jeung isuk tah duit nata 1 juta tah. Sakjana mudah-mudahan Haji Hoer bisa kawin deui. Kadenge ku pamajikan salah doa sia. Tuh kan. Jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis. Seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun masya Allah karim. Jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis. Jelema butuh bantuan sangu dibantuan kurang tiis hatena ka bantuan bakal nerap di jero kuburan tiis. Cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sedekah bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis. Masya Allah karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun mah boro-boro nu ieu kitu bae puguh. Ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum ada apa lu? Saya nih dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna lain bapak ku aing dibodem ku bapak panas hati anak geura paeh Mang Haji panas. Nanya ke malaikat kok ini panas ada apa ini? Anak lu dulu minta bantuan lu nggak bantu panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tak? Waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia gua bodem lu. Iya sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jahe masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi. Nah tilu kaopat poek teh al akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan poek al amalus soleh amal-amal soleh bakalnya angan orang terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang
Wasrajulahu lampu nujangnya anganana adalah al yakin. Lampu na adalah yakin. Urang mun carita yakin hese. Sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh, di nu pinter ge eueuh yakin mah. Nu pinter teh kiai loba, tapi keyakinan mah henteu. Di antarana teu yakin kana diatur ku Allah. Teu yakin karena teu yakin ka Allah. Padahal Allah teh geus ngarizkian urang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Teu yakin ka ayat eta, kiai ge bisnis. Teu yakin ka ayat eta, ancul-anculan dengan dunia. Teu yakin ka ilmuna, atuh kos nu bodoh bae. Keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin. Di itu urusan Allah teh mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin, nu pinter mah teu boga yakin. Aya nu pinter boga yakin. Boga ilmu tur boga yakin biasa. Aya nu bodoh teu boga yakin, nya bodohnya teu yakin biasa. Tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda. Tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu husu. Kiai ge teu husu bae salat teh. Teu husu. Ulama lamun cara sombong-sombong. Mengaji mending can curang husu sakungkang. Saumur hirup pasti sholat dan orang khusyuk. No. Sebab kan lain lirikan mata nu khusyuk kadeuleu. Tingkah jelema nu sok khusyuk kan kadeuleu. Ayat ulah kabehan. Heula na sorangan bae na. Ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda. Ayat tanda jelema nu sok khusyuk jelema nu teu khusyuk teh ayat tandaan eta mah kajeun temen nu nyarahun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu khusyuk kadang-kadang nu bodoh khusyuk model mantak almarhum abah pernah mapag hiji jelema di papag ceuk urang teh tadi papag sonoeun amat padahal mah ja bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we ditanya bah eta sono amat ih salat teh khusyuk mainnya sih eta khusyuk. Kula pernah ngabuktikan, pernah coba khusyuk tante nyana. Salatlah digigireunnya taraweh. Salat digigireunnya taraweh. Coba kadeul bener. Kadeuleu lain deui sagala rupana. Hese geus dicaritakeun. Oh berarti bener khusyuk. Aya tah datang haji pen dia datang. Teu di papa gua aman. Dijauh kene ka mana pen. Geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus. Perlu naon ceukna. Kayak lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk kemudian bebeja ka Abah menta wiridan sholawat dibere bodoh jelema teh bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk kemudian dibere maca sholawat sabaraha kieu macana lamun sakurang-kurangna teh salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu bakal lamun kuat sapoe diwiridkeun munyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceurik asal maca sholawat rembes asal maca sholawat ceurik kabelah dina ditanya tah ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan ayah cekena Kangjeng Nabi isi ka Kangjeng bodoh jelema teh bisa maca Quran Masya Allah bahkan pernah mimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi kan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese dek kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi teh jeung kunti anak siapa sok aju ngaku sorangan atuh deuk kumajeng teu kuntina atuh neuk sarena ge teu wudu heula beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui datang ceklak bae teu sakumaha naik kuda teu kumaha ngimpina atuh nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah popoek lu 5 cacaangna ge 5 gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mun dongeng hiji-hijina
jang gambaran renungan anak orang ge bakal maut. Setelah maut ditaringgalkeun kapan ku dulur urang, ku tetangga urang sorangan di jero. Sempit poek pasti, tetapi ternyata di luar dugaan moal Kangjeng Nabi ngada wasi qabrahu. Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun, berarti aya nu lega di kuburanana. Nawir qalbahu qabrahu, berarti kan anu caang. Jabal pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu ca nya caang kuburanana, nya lega kuburanana, horeng tergantung amal ibadah. Moal kebal deui urang ge sarua. Sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot. Kumaha mun isuk, mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang. Ndek lumpat ka mana urang moal bisa. Eueuh jang lumpat. Hiji be bebekelan nu loba sakitu be. Ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng nu kos harita. Puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah, ja asup ka TPS ge henteu dikumahakeun urang. Geus dicolok-colok ku urang, memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang beres geus lah. Geus problem teh mah geus. Geus deuk saha urang mah kieu-kieu bae. Abi tenang pikiran urang. Iya urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah, mantap. Mun aku mau isuk maot tah nu di pikiran teh kos kitu. Kecuali cek aja pede lamun aju dibere duit atuh lain deui. Mun geus dibere duit banyak mah atuh lain kos kieu tingkahna ge. Ieu mantap kos kieu can dibere duit. Iya, mun geus dibere duit. Lamun dibere duit aju didahar, jadi darah daging begitu wau ka Gusti Allah. Sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese wau ka Allah. Komo lamun ngadahar sambarangan-sambarangan. Mantap dideuleu ku mata hati heula ieu besi ngahalangan ka Gusti Allah rempan ngeunah mangeunah ieu kadahar teh. Jadi hahalang apa henteu. Renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikarido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malam ieu kabeh urang hadir, caina, bubuahanana, naon gitu kuehna disadiakeun, urang nu ngadaharna ganjarana jang almarhum. Urang zikirna, baca Qur'anna, ngaji tadi teh ngaji, kalam-kalam sahabat ti dituna ti Kangjeng Nabi disejak ku urang ganjarana jang almarhumah Ibu Haja Arfa. Sakabehna kahadean keluarga urang nage ieu nyumbang doa eueuh nu bisa dibikeun ka anjeunna iwal ti urang ngadoakeun Allahumma ighfir laha amin warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al qabraha ya Allah raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha ya Allah hufratan min hufarin niran rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakumaha tadi hiji mudah-mudahan anjeunna masa kumaha nu kurang didoakeun tadi keluarga mudah-mudahan dipasihan sobar jeung tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang anu menghadapi maut kabehan mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Sakitu bae ala kadar piatur disimkuring kapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking tuan sehat mah tuan saya mah kos dibere nya neuli dunia teh kos nini jorek biasa teu hayang sabasa kali mantek cek tuan saya Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu kana dunia eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka ya Allah. Sekali deh dengekeun ku jelis ya. Lamun aya jelema cicing di dunia hajut kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna.
kadangnya ku jelis ya atau kadangnya aing ngomong atau bahasa Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia cinta karena akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ke akhirat. Masya Allah kari namun orang ku ari cicing di dunia cinta karena dunia di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta karena dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih. Aya kabeh kan aya kabeh urang dek salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup parah eta ciri jelema merindukan dunia. Ya Karim ya Karim ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Nah datang ka mana coba diri urang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuan Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah parah jasa. Anu salamet kumaha tuh anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia ulah resep ka akhirat sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tambah sapira makhluk hiji bae dipake ka resep teh dunyeuna Allah arang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep nu jadi hayalan teh dunia keneh tarak ke beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia berenang tarak ke beres dari takut ulah cinta dunia ngaju kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae nya nage kadang-kadang perpuluhna kiai goblok masih dia perpuluh keneh bae wayah ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya cinta terhadap dunia. Nah urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah dijadikan khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan tuh gunung urusan tuh perekonomian urusan tah negara urusan tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabangun sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang titah eureun ibadah bae ka Gusti Allah jan teu tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani titah eureun jan teu tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia urus dunia ketika perang modalan tah perang ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah lain berarti haji urang cul eagle lepas dog salah tentu kita ngomongnya sebetulnya raho tah eta kos gara ditu jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing kenteng bagian aing semen bagian aing pasir bagian aing tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing ai kami mana geus ulah siapa milu bae jeung aing ke
ya aing loba keneh duit tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunah hengge ngadengena buktina jauh mana kita keramik bae hese oh keramik bagian Mang Haji ayo ukur bae geus ukur aya sabaraha ieu teh Mang Haji tah geus besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari geus aya cenah ieu aya setengahna Mang Haji jakabehna ieu kan aya 1000 meter ieu geus aya kabeli 600 400 meter deui manya nu 600 kabeli 400 kabeli bararodo sia mah neraka jahanam teh ya Allah ya Rabb dunia sing ada jadi dunia mah hina dunia mah ijid dunia mah sekejap nu sarugi nu kamari tuh lu nyana ku ari geus paeh tinggalkeun kamari tuh pamajikan si itu tuh geulis jasa wari ke mana Mang Haji paeh tinggalkeun itu mobil saya itu mobil Mang Haji anu wari ke mana paeh tinggalkeun hari itu pet anu sabae panjelo mah jenderal wari paeh jenderal gajah modar sarua itu periwit sa polisi periwit ngagantung jelema mana atuh kan di periwitan jero kuburan tatrit kami ditinggalkeun dunia tah sok randapan geura kurang jaheunya dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor geus sabaraha kali ganti ternyata horeng kos kitu dunia mah ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang ieu dunia tinggalkeun paeh ditinggalkeun sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulya nu agung digantikeun ka samanan qalila naudzubillah min zalik ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah mantap lamun nyanda jadi PR paeh masyaallah naudzubillah min zalik wallahu a'lam sebab naon teu make ayat make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus rumus bahaya jasa gali geura di DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teu bilatungan kajen hukuman nah teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jan atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngeridit ge demi samanan qalila paeh bah dia sate sia kajen hukum sate embes leungit sate sia masyaallah dari istarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha bako digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap teh sekejap deui ya tarau kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasaddu an sabilih ngahalangan kana agama Allah geus kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian fasaddu an sabilih ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantap urang lamun jadi muhi hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku
bil lisan binutki bil lisan wa tasdik bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya tuh saya bapan ceplak doang tapak mah henteu tah hargos kitu ya besi bae anu ngomong ke kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jaya hate me inkar tanda tangan baik ieu teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman kita sofahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang iya waktuna bagus namun memang kudu sasalaman kurang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah komo urang Arab blok blok ya Allah tambah deh orang Arab anu selon mah jeung tarang blok muncul nur bek sagede kieu leuwih teuing tambah eta secara simbolis jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang sasalaman plak nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus tamang duit tah geus tah simbolisna naon make tarima meuli nyamang jadi itu tarima ngajual ijab qabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nyamang ituna tarima meuli nyamang nah geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantep jasa tah kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasoduan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasoduan sabili ishtaru bi ayatillahi sabadan qalila pasoduan sabil carana pasoduan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasoduan sabili Quran teh supaya nerapkan undang-undang Al-Quranul Karim ternyata maka demokrasi teu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasoduan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ye ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kowe dipentug sia kowe sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae sia aing calangap sia di barang sana itu kuat ieu kakarake ieu ilmu zahir tafsir zahir urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir non gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha non kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marda ala wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat mah lain kos kitu nafsiranana paing kuntum marda lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat
Au ala safarin atau perjalanan menuju Allah, tapi di jero hatena pinu ku hawa nafsu. Tuh. Au jaa ahadum minal ghaid, ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngising urusanna dunia atawa jero hatena pinu ku urusan dunia. Aula mastumun nisa, ai tadi mangan sakadar kahayang dunia, kuari malamas tumun nisa, ai nisa eta dunia, sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mataun wa khairu mata'iha al mar'atu sore. Berarti awewe eta dunia. Aula mastumun nisa ditafsiranan ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia. HP jaringan jang dunia, organisasi jaringan jang dunia, partai jaringan jang dunia. Nah, ia bergelut lamas tumun nisa dunia. Palam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh palam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak guru mursyid palam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu tayammamu sa'idan thayyiba tayamum bae geus ulah make cai cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahueun oh siapa penyakitna ieu tayamuman. Nah Haji Pendi ya kade sia kade nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaha ya ini sih mah mending dilebuan langsung ngeuh dilebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun cenah paeh si wadehem segala rupa eta urang we ieu lah urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah. Orang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya teh aya tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di manaan ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuari sebab make korenah kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah an ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa kos gitu sih. Kapan urang teh AKBG tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap KBG jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah lumatak urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur tah tajalli tah aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli tah ieu kan Gusti Allah bisa ai eta sia hirup ai hirup nu saha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia. Tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae Haji Pendi bae kadeuleu bae ungkuk-ungkugan leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta. Nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila. Nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga. Ketika ngagambarkeun dunia nu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia. Loh, urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah. Eta dunia teh. Goblok. Sendal aing teh kulit. Siap. Bok. Heuy. Urang eta kita hese.
Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Batak bastur bisa nafsirah dia. Bisa nafsirah tafsir kosmik masih zahir kene. Na yalah fasaddu an sabili, ngahalangan tina agama Allah. Di mana cicing? Di pamarantahan maneh teh ayat Allah. Kunaon atuh ayat Allah? Kok bisa henteu make karena ayat Allah? Nah iyalah bagian siksa. Mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon? Henteu batin, zahir ku ahlina mah. Ku ahlina mah zahir. Bahkan ka ambe. Ka ambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mentak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae. Kieu bae. Pos kula lamun datang haji teh kieu. Asa teu kuat. Keur mah hatena dunia kelek deui. Aja teu mandi deh tadi. Aduh. Emang meureun penyakit bau badanna aya teu keur ieu teu leuletik. Bau. Sering ahli Allah mah gitu. Sok besi zara misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui eta geus kaambeul. Geus kaambeul. Aja Pendi ka Jakarta ngahandek naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh. Ngonci maneh trek nangis. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Sora naon. Ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajian salat qada daripada magian nyana. Qada. Eta kunaon eta? Ka ambeul teh jauh kene saanu datang ka ambeul. Di ibola zangka masyaallah lain saeutik wali-wali Allah anu bisa ngambeul. Dek datang hiji jelema almarhum abah bae. Aya hiji jelema susah jasa. Kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh. Begitu datang. Berarti cakula nya keur nungguan ieu. Bener bae. Padahal mah jelema susah teh geus lila karek ngobrol. Bah, kok eta disabut itu hatena bersih. Cenah jelema biasa. Aya deui kadatangan kiai, bebeja heula malah mah. Nah, kiai anu dek datang, oh iya teu naon barang mau datang ka dieu hees bae. Abah eta kitu ge abah. Beda udangkeun bah tamu kiai anu diuk bae. Oh, balik deui ka dieu. Ku ibu teh kan titah diudangkeun, abah sia udangkeun tuh, saya tamu diudangkeun bah tamu teh. Titah diuk bae balik deui ka dieu. Kesel urang ngaudangkeun anak. Ieu mah teu beda jeung si ieu. Guna eta ambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia. Hangru kan bau. Ente jadi ieu kula beuneu nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau teh awal ge bentek jasa ieu. Tapi lamun si ieu wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau. Aya. Tah samanang qalila laletik. Hina bau. Masya Allah kari. Lamun Tuhan Syabul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih dek sanu daek ngadahar apel ku raja titah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat. Masa kiai mentah ka nagara pakai ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun ngajeun ku kumaha ge santri teu betah motok wari majelis bagus pondokna bagus santrina lake ki uraono leuya wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah tah komo dahareun komohun di dahar kurang eta gambaran-gambaran ahli hakikat Masya Allah karim. Nah iya bapak saduan sabili ngahalangan deui tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan. Ya Allah ya Rabbi di negara behelanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan pasaduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna teh dipermasalahkeun. Pakai cangcut dan masalahkeun susu kadang sapotong tadi masalahkeun malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua. Ayo yang korupsi dan lain sebagainya pasaduan sabili.
dalam rangka pasaduan sabili urawakan eta kakarak ngabahas ala kadar. Nah kuari secara politisnya pasaduan sabili kumaha, ekonomi secara ekonomi pasaduan sabili kumaha, urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir, tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasaduan sabili. Urang di jerona aya cilaka kajirnya nama keur ngurusan negara, tapi ai kiai-kiai teuing mah atuh suku pegu ngadoakeun nu penting tentrem, nu penting aman jauh, presiden mah bahaya, menteri atuh cilaka, nunggu urusan atuh teu kumaha, ngan urang ulah terlibat, urang mah ngadoakeun balalanderna bae. Beres geus kae. Ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah. Hai. Cilaka tah mah kiai geus kitu batu. Ya Allah ya Rabbi. Manta kaya geus ya. Gua ndek ieu non karangaran ndek pang benerkeun masalah naon roid ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae tuh hayang iya tuh kiai anu geja pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kunang gitu embung jakeun teh mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah teu henteu omong we henteu lah teu ya hese teh geus kos kitu teh hese tah debatak loba jasa kiai anu aya di hareup mah bangun bagus jadi tukangeun mah horenganan nyamual duit pamarentah teh konon kara segala nyieun proposal dan aya di hareup bagus di hareupeun masyarakat di hareupeun lumayan engke geura ge haseupna bakal kaambeuh haseupna eta dibere kitu naon kitu mambuz embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunya anak pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungeun masyarakat ngondang ge embungeun heran atau tadi di partai Golkar deui itu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah deleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab dah tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus bari daga kolot teu nu ngundang ngariung kaca dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran sama oh di Cianjur aya Cianjur wah udah sakulah kan baheula mah santren di Picung aya tak kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kebelah dia ceramah kuari santri nu ngondang ngariung jelema jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat teh kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia Masya Allah pernah ka dia gawe mah sekali nyaritakeun santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut teh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis perlu kabeh ilahian Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bae mah ulin bae meureun maing bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula Bandung Masya Allah babaturan gua ambal aya di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge di tingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh bang boten wenten kuari acul-anculan we jeung calon bupati ancul-anculan imahna mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sekali sok kira ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah aing ngomong di hati ke hati mah sarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya
anu wah geus buka lama terus kalau bajanya datang ka Gunung Halu nya naon kabeh si lilin terus ka ditu ka babusal ka Gunung Halu nyaho jasa ai si ieu mah kurung batokeun pan hirupna teh jawanan itu jawanan naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang ayo pasoduan sabili maksudna naon sing hade urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili